muplisan tur anu bangkrut. Bisa jadi iman kabawa tepikeun ka maot, tapi kan nalika nepi ge urang teu apal naon nu ku urang dipigawe teh nah ieu termasuk pagawean-pagawean anu bangkrut, pagawean-pagawean anu henteu cumpon syarat qabulna atawa kumaha. Memang urang maot teh mawa iman, mawa amal anu loba gitu ya. Tapi pan urang teu apal bahwa mana amal urang anu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi lobana amal nu ku urang dibawa teh ngan seukur amal-amal anu naon? Anu gagal gitu nya, anu muplis. Nu muplis teh kumaha? Anu teu ditarima teh saperti kamari itu ku saur Imam Ghazali pan diterangkeun mimitina entong jadi tina amal teh anu rugi. Maksudna anu rugi teh capek gawe henteu kapake. Ka naon teh dicokot ku jalma ibadah atau ganjaran ibadah urang teh dicokot ku jalma anu pernah dinyenyeri ku urang, dicokot ku jalma anu pernah didolimi ku urang. Balikna mamawa amal nu loba tapi pake mayaran kadoliman urang salila di alam dunia. Kumaha tah? Rugi anggar gitu kan. Rugi dong gitu kan mun ceuk bahasa ieu. Anggar rugi. Can apal urang teh amal nu loba ge engke teh nepi ka akhirat teh teuing ieu teh amal teh anu ngabuahkeun rahmat Allah kitu kalakah atawa anu jadi amal anu bangkrut pake mayaran kadoliman nu ku urang dilakukeun atawa amal loba tapi henteu sah henteu cumpon syarat rukunna atawa amal anu loba henteu dibarengan ku sagala rupa panyakit-panyakit ati gitu nya. Salatna mah loba tapi bari jeung ria gitu. Sedekahna mah loba tapi bari jeung sombong. Pan eta teh can jadi ngabuah rahmat Allah kalakah mah beak pan puasa anu loba tapi dibarengan ku naon teh naon perkara anu ngagugurkeun kana ganjaran puasa. Puasana terus gibahna jalan gitu kan. Mawa amalan puasana mah tapi mawa oge amalan gibah. Amalan naon namimah, amalan naon al-kizbu teh bohong, amalan naon an-nadaru bisawat ya. Kan beak atuh kabeh mah gitu.